Hadahar nasi Arab pas dinu syukuran ulang tahun. Atuh kabeneran we pas balik ti kebon ai teteh HPT disada. Ieu cenah ketos duhur urang ngariung, urang ngadahar liwet. Aduh, ari teu ngahadiran maknya nya besti ari ngahadiran era teu mawana naon. Cek wayati teh mawa naon atuh, da wayati mah teu boga naon. Cek si besti teh ulah mawana naon, da ieu mah acara syukuran cenah si teteh ulang tahun. Ah heueuh atuh ari kitu mah wayati rek kadinya. Cek wayati teh bari mawa si bocil ulin heueup cenah ka dieu burukeun. Jawe wayati teh nya teu wadang heula ti imah teh da bisi teu kaasupkeun engke liwet ala Arabna. Tara nikmat nyari beuteng seubeuh sanajan dahareun ngeunah oge dihareupeun ai geus seubeuh mah da kumaha geuningan besti tu teh teh geus nepi we ka imah si besti teh. Pas nepi teh kaburuan geuningan batur geus daratang tu loba motor nya heueuh mantak di teh wayati teh langsung we rek indit ka dapur. Ari breh teh ka dapur geus siap geuningan besti geus rek hadiah cenah tu sorangan cenah bapana keur hadiah mantak diwaturan we ku wayati teh keur hadiahna teh. Geus beres hadiah lanjut we wayati teh videoan nya heueuh keur upload keuneun cek wayati teh lumayan ye cek teh aya konten keuneun geuningan. Beres masak sisik-sisikna lanjut we diamparkeun nya di teras tu geuningan besti geus ngampar geus ngariung heueuh ngan eta salah geuningan cenah untungna citil nu leutik eta citilna nu itu cenah nu badag. Jul daratang dulurna teh tu tingali tanu eta cenah citilna ge lain nu itu cenah itu mah leutik teuing tu langsung we tingalinya disiuk. Siuk enclo daraikeun siuk deui enclo daraikeun kitu jeung kitu we nepikeun ka pinu alas. Singkat cerita geus ngadalai langsung we urang belewakeun heula aya namanya besti tingali manya ieu teh geus ngadalai kitu teh dibelewakeun. Hadiahna geus atuh tadi aya nama tinggal naon deui tinggal ngabelewakeun aya nama bismillahirrohmanirrohim. Piraku rek teu cocok atuh besti tingali tengah poe nya waktuna ngawadang alias makan siang disampakeun liwet nasi Arab teh geuningan besti. Aduh nikmatnya besti tu tingali geus pangpring langsung. Kitu tah nikmatna dahar ngariung teh besti kat ka pangpring ieu genan tu beres ngariung liwet bagian motong kue aya namanya. Sakitu we video ti wayati hatur nuhun kanu tos nongton.